Salajengna kantun ieueun wa ingkanata. Wa ingkanata jeung lamun bukti itu saproha eta roki kota ini anu ipis. Itu saproha kana mangka bukti itu bikrun eta roki koeni anu ipis. Wa ingkanat jeung lamun bukti naon asupla lambe handapna roki kotan halna anu ipis. Kana mangka bukti naon parjuha si bauna itu si bikrun eta sogiron anu leutik. Wa ingkanat jeung lamun bukti naon pamul mar'ati cangkemna hiji awewe eta syadidal hamroti anu banget beureum. Kana mangka bukti naon parjuha si parjina atau si bauna itu si bikrun eta japan anu garing ani rutubati tina babaseuh. Wa ingkanat jeung lamun bukti itu bikrun eta hadbaul anfi anu pesek irungna. Pahia mangka ari itu bikrun eta qolilatul gordi anu saeutik kahayangna pinnikahi dina jima dina ngalekui sakitulah. Di dieu musonib masih keneh nerangkeun pirang-pirang rahasia dina ngabedah parawan, ngabedah awewe gitu, para gadis. Tah saur musonib ieu musonib teh menurut ahli pirosah nya, ahli peneliti ka awewe gitu. Nya lamun di urang mah siga dokter Boyke gitu. Tah lamun bukti ieu awewe teh lambena teh lambe duana nya, bibir duana teh anu ipis tah mangka bukti eta awewe teh eta parawan teh nya ipis dina si parjina si bauna gitu. Eta bibir parjina tah ipis cenah kitu. Lamun henteu ngarasa teu aya nu ngarasa mangga komen lah. Wa ingkanat jeung lamun bukti naon asupla roki kotan tah lambe handapna bibir handapna teh anu ipis. Mangka bukti eta si bauna teh si parjina anu leutik. Ya jadi ieu mah ipis nu luhur kandel beuneunan tah nu handapna ipis bibir handapna. Tah mangka parjina teh anu leutik gitu, sempit meureun nya, leutik henteu badag, leres kitu. Wa ingkana jeung lamun bukti pamul mar'ati teh cangkem baham bibir. Pamul eta anu banget beureumna beureum pisan gitu, beureum alami lain beureum ku lipstik. Tah bibirna teh lamun beureum nya tah mangka bukti eta si bauna teh si parjina eta si awewe teh anu garing cenah, garing tina babaseuh, leres kitu. Lamun garing kitu mah berarti kudu make pelumas nya dina ngalekui teh dina kukok teh kudu make pelumas. Soalna henteu make pelumas mah ieu naon nyeri gitu. Nyeri ka lalaki, nyeri ka awewena. Peureus. Oklah taros we kanu geus ngesaan gitu. Wa ingkanat tah lamun bukti cenah eta awewe teh anu pesek irungna. Anu pesek rata-rata nya urang Asia mah paresek gitu.
orang Indonesia rata-rata gitu, soalna anu marancung mah daerah iya batur gitu, Eropa, Amerika. Tah anu pesek irung nama awewe eta saeutik kahayangna dina jima dina jima, jadi henteu sangean lah gitu. Dina ngalekui teh kurang sahwatna saeutik gitu. Tah eta cek ahli pirosah gitu. Tapi da dina sanyatana mah anger we henteu kabeh kitu gitu. Kan ieu mah kagaliban, mungkin kagalibanana gitu nya menurut penelitian. Kitu eta teh hadirin wal hadirat. Kantun wa in kana ma wara'aha. Wallahu a'lam bissawab.